Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Rehan Dimas Saputra sareng rerencangan abdi Rahma Ali Oktaviani. Abdi sareng rerencangan abdi di kelas 11 MIPA 2 bade macakeun biantara anu jejerna kenakalan remaja di era digital. Wilujeng Nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sateuacan ngamimitian sumangga orang panjatkeun puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala anu maha suci nu nyiptakeun langit sareng bumi. Shalawat sinareng salam oge mugia tetep kacurah limpahkeun kajungjungan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wargi sadayana dina kesempatan anu bungah ieu simkuring bade nyanggakeun biantara anu judulna tentang kenakalan remaja di zaman digital. Utamana ngeunakeun media sosial anu upami henteu diperantoskeun tiasa nyebabkeun remaja kana hal-hal anu bahaya pisan. Contoh kenakalan remaja dina zaman media sosial seperti silih hujat dina status. Hujatan ieu lain banyol sabab kalimah-kalimah nu kasar anu ngandung hate. Teu jarang oge urang mendakan eusi anu teu pantes dina media sosial anu gampang diakses ku saha wae. Hal-hal di luhur seumpama diantem bisa mengubahkan kana aspek psikologis dina mangsa kiwari jeung mangsa nu bakal datang. Kusabab kitu hayu urang ngeunaan sagala rupa kenakalan remaja di media sosial kusabab babaraha hal. Nu kahiji nyaeta fokus kana pendidikan sareng masa depan. Kolot kudu salawasna ngawas aktivitas media sosial barudak. Mere kegiatan positif sejenna di dunia nyata. Sakitu we biantara singkat ti simkuring perkawis kenakalan remaja mugia aya mangpaatna nyuhungkeun dihapunten upami aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.